Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, wargi sadayana. Kuring Gebi Aulia Luvena ti kelas 11 RPL 2. Dinten ieu abdi bade ngawartosan kaayaan di luar tempat konser The Dream Show tilu ti NCT Dream. Anu keur lumangsung penting ieu. Sanaos konserna keneh acan dimimitian. Tapi kaayaan di luar tempat kacida rame jeung pinuh ku semangat ti para penggemarna. Ti isuk keneh para netizen parantos yang harepan tempat konser. Aya nu sumping ti kota-kota deket nepi ka nu ti jauh pisan. Sakadar pikeun nyaksian langsung idolana. Maranehna henteu saukur ngantri pikeun asup. Tapi oge silih tuker merchandise. Nyandak foto jeung rencangan sesama fans. Oge ngabadikeun momen ieu dina media sosial. Kaayaanana kawas festival leutik. Aya nu mau bekel, make outfit bertema NCT, aya oge nu dandan kawas member favoritna. Sora lagu-lagu NCT Dream ngagema ti speaker leutik milik fans, ngajadikeun suasana tambah hanet jeung guyup. Sanaos panton keneh acan dibuka, rasa asih jeung sumangat ti para netizen parantos nunjukkeun yen konser teh sanes ukur ngeunaan musik dina panggung. Tapi oge ngeunaan kebersamaan, kabagjaan, jeung kenangan anu kebentuk bareng-bareng. Urang antosan sakumaha meriahnya konser ieu penting.